Percuma bedak kau oleskan, percuma lipstik kau oleskan, halis pun engkau bereskan, wudunya engkau tinggalkan. Terorerore, bantuan atau aing? Terorerore. So, loba awewenya keneh karena kosmetik daripada wudu. Aja. Oh, Pak Kiai, kita hidup di zaman orang lebih membutuhkan jempol, lebih membutuhkan like, lebih membutuhkan follower. Mereka peduli tentang follower, mereka peduli tentang like, tapi mereka tidak peduli tentang akhirat mereka. Hei, followermu ribuan orang, like-mu ratusan orang, saudaramu yang mengantar ke kuburan puluhan orang, tapi sahabatmu yang menjadi sahabat di alam kubur hanya amalmu 4 perkara saja. 1, sholatmu. 2, bacaan Qur'anmu. Yang 3, sodakohmu. Dan yang 4, bacaan tasbihmu. Atau dalam kitab yang lain dikatakan birrul walidain, berbuat baik kepada orang. Silakan engkau berbangga-bangga banyak follower, banyak pengikutnya. Silakan engkau berbangga-bangga banyak saudaramu, sahabatmu. Tapi ketika engkau mati, hanya 4 hal yang akan membelamu di hadapan malaikat. Dia mendatangimu ketika engkau berbaring di dalam tanah. Aswadani hidung 2 nana, azrokoni hejo matana. Nyamperkeun saha? Nyamperkeun mayit. Rek nanyakeun perkara nu gede alabatan alam dunia jeung eusina. Mata rek teu soa kumaha? Neuleuh matana kawas gelap alabatan tadi asar. Bieu kadenge henteu? Guludug. Nah, guludug tadi asar kadenge henteu? Wow, eta suara malaikat alabatan guludug. Ninggang ka jalma nu tara salat mah. Mantap, yo salat. Ieu masjid jeung wadah urang, keselamatan urang. Ieu masjid keur ngabeungkeut urang supaya urang jadi hamba Allah, jadi hamba Allah nu taqwa. Mantak, yo ingetan, terutama anak-anak urang, incu-incu urang dina konteks ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri anjeun, jaga keluarga anjeun. Gampang batur mah anak urang bae heula. Cai deui, gampang batur mah anak urang bae. Anak urang bae heula, keluarga urang bae heula. Betul. Leres. Dicabut naon tadi teh? Dicabut naon cek? Dicabut cahayanya. Mantak teh, cantik itu dari dalam bukan dari luar. Seberapa hebatnya engkau menjaga kecantikanmu dengan pelembab serum whitening dan lightening. Ingat bu, kalian tidak akan mampu menghindar dari beungeut kokoloteun. Moal, anggar we ngeplek hidung, anggar. Bo, dicabut cahayanya. Na'udzubillah. Nu katilu dicabut barokah doana. Sehingga silahkan ibu berdoa, silahkan engkau berdoa. Bahkan jik menta ka kiai nu mana sek menta ciduhna, ai salatna ditinggalkeun mah doamu akan tertolak. Naon sebabna? Sebab hakikatna salat teh doa. Naon cenah Pak? Pan ari salat bilugoh naon? Salat cek bahasa doa. Bo, salat menurut bahasa itu doa. Jadi jelema menjalma keur salat eta teh keur ngadoa. Ibu ngadoa tapi teu salat, maaf, doamu tertolak. Karena akar dari segala doa itu salat. Engkau salat, engkau sedang bermunajat kepada Allah. Engkau salat, engkau sedang membereskan hidupmu. Engkau salat, engkau sedang menata masa depanmu, nikmat yang abadi. Engkau tinggalkan salat, runtuh hidupmu, hancur hidupmu. Na'udzubillahi min. Jadi
jangan salahkan kenapa hidupmu berat, kenapa masalahmu berat. Bukan masalahmu yang berat, sholatmu yang telat. Bagaimana kita akan bahagia kalau sholat saja tidak? Allah telah berikan nikmatnya beribu-ribu, tapi sholatmu masih terburu-buru. Padahal ku Allah dijamin rizkina bakal datang jam sakieu, rizkina bakal nyamperkeun poe anu, rizkina bakal menang sakieu, dijamin ku Allah. Allah taburkan nikmat beribu-ribu, tapi sholatmu masih terburu-buru. Sok we teteh gerak nu baroga warung, Allahu Akbar meuli, duh rek dibatalkeun keur sholat, teu dibatalkeun nu meuli bisi kabur. Akhirna bismillahirrahmanirrahim dolin abud Allah sebelah sami Allah sebelah Allah pir Allah dolin ahad Allah kakarak menang 2 rakaat teh meuli ka mana sih nu boga warung ngadenge nu meuli kitu kumaha teteh erek ruku rakaat katilu teh budak 3-4 jadi poho rakaatnya. Allah taburkan nikmat beribu-ribu, sholatmu masih terburu-buru. Allah berikan hak kita semuanya, sholatmu masih semaunya. Bo huai bo dicabut tah barokah doa urang mantak yuk jangan tinggalkan sakur jalma sholat keur ngado teu setiap nu ngadoa eta keur sholat kartos henteu bo bisi teu kaharti kulu sukroin kacangun ngajedik heula kulu sukroin kacangun ai saban-saban sukro eta make kacang walaisa kulu kacangin sukroan jeung henteu ai saban-saban kacang nyengcelek dina sukro betul sok geura pocelan sukro aya naonan ayeuna pilus pocelan aya kacangan eueuh rampeyek oge aya kacangan lain sukro martabak oge aya kacangan lain sukro ibu oge aya kacangan lain naon ibu daek disarukan jeung sukro mata ke hei awewe bo eta nu diuk dina tehel eta kade ipa pan bieu tos hujan bieu eta tehel nya keramik manahane tiis paur lamun bikang diuk dinu tiis ilikan heuy lamun geus karasa renyem bisi kacang teteh jadi toge atuh paingan renyem horeng kacang na sirungan aman aya eta lalaki sabodo lalaki mah dina tehel tadi dina taneuh teh masalah lalaki mah masalah paling-paling lalaki mah endogna cingcalang gitu. Aman ibunya aman lanjut nu kaopat amal solehna amal hadena moal ditarima cek tadi teh alus salatna direkan alus amal nu sanesna cilaka salatna atul dianggap cilaka amal nu sanesna leres kitu nu kalima buah kasurupan saya eta mah henteu atuh batur geus anggeus eta mah karak mulai batur mah geus rengse si eta mah mitembeyan asana moal cager di ruqyah eta mah kudu di rukmini si eta mah nu kalima amal solehna moal ditarima nu kagenep kalima kagenep itu ai hiji naon eueuh cak aing ya 2
Makanya lah menjelma ngomong dengein. Pan engke teteh ditanya, teh kamarana puting? Ngaji batur mah. Di mana? Al-Ma'arif. Oh, naon cenah cek kiai? Atuh kitu bae di mana-mana ge. Ulah nepi ka kitu edah, ulah kitu. Sing bisa ngajentrek ngabejer beaskeun, bejakeun kanu teu hadir. Ulah sok ninyakeun salat, bejakeun kami tohasia. Bijakeun kami nantu bijakeun. Hiji ninggalkeun salat dicabut barokah dua dicabut barokah rizki heula, dicabut barokah rizki. Tilu dicabut cahaya. Opat nah ning nah opat dicabut barokah dicabut barokah doana teu diijabah nu kalima amal solehna ditolak nu kagenep acan moal kaasup jalma anu didoakeun ku jalma soleh. Teteh molor di imah salaki sarua di deuleu salaki di deuleu awewe di deuleu mitoha sarua ngerek ngan geus eueuh tuan apem nu bungsu budak sarua ngerek tapi di Masjid Al-Ma'arif aya saurang dua urang ceurik sujud tahajud tobat di dieu ngadoakeun Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Di dieu eueuh di Mekah mah loba, di dieu eueuh di Madinah loba nu ngadoakeun kaum muslimin. Satungtung urang teu ninggalkeun salat maka urang kabawa kadoakeun ku jalma soleh. Teu cukup amin kudu salat Pak. Atuh heuh mesti ngagedeg ge amin atuh moal kabawa. Hayang didoakeun ku jalma soleh. Urang mah borora kasebut jalma soleh jageus bogoh sapopoena ge heueuh. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib isya subuh zuhur asar maghrib isya. Oh, jadi wayah naon salatna tuh. Hei, wayah naon salatna? Mantak jelema nu ninggalkeun salat cenderung hirupna teh sempit. Naon cenah? Lain ngadoakeun ieu mah. Jelema nu ninggalkeun salat atawa di dieu aya nu can salat karasa ieu gelisah teu puguh sumber gelisahna, susah teu puguh sumber susahna. Itu karena jawaban dari Allah adalah mereka yang meninggalkan salat akan selalu dibayang-bayangi oleh kegelisahan yang tidak berujung. Hayang bahagia, tegakkan salatmu sebab jalma anu iman ka Allah mah daek ngadegeun salat. Hayang didoakeun ku jalma saleh hayang. Ulah ninggalkeun salat. Kama qala syahrukan wa kajol. Kartos ente salat masing dawam kadelali jaga. Kita tidak tahu salat yang mana yang diterima oleh Allah. Betul? Kadang-kadang pan urang salat bari neangan ceru pentol dina jero salat. Nya. Bapak neangan kunci motor dina jero salat. Ti miti rakaat pertama can kapendak. Kadua can kapendak keneh barang geus rek eta
geus rek duduk tawaru teh. Duduk di antara dua sujud. Oh, heueuh. Batur mah at-tahiyatu neangan kunci motor dina jero salat. Kita tidak tahu Pak, salat yang mana yang akan diterima oleh Allah. Encan tah salat urang teh ra osok salat nama, osok salat nama. Ibadah mahdoh nama daek urang teh, tapi ibadah guer mahdohna loba nu can beres. Aya osok salat nama osok. Osoknya tapi ngomongkan batur ge sarua osok. Osok. Dari riwayat Mu'ad bin Jabal ya, ketika Mu'ad bin Jabal diwurukan ku Kanjeng Nabi, wahai Mu'ad, peganglah olehmu, jika engkau berpegang teguh pada nasihatku selamatlah solatmu, jika engkau abaikan celakalah solatmu. Sami'na ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Jaga solatmu jangan sampai terkontaminasi oleh perbuatan ghibah. Naon cenah Bu? Heuy, naon cenah? Naon ghibah? Ngomongan maknon. Engkau duduk di majlisnya tapi engkau omongkeun ustadna. Asal gitu. Angger aing mah ustad ieu mah angger. Unggal pengajian nyindiran ben nyindiran. Sok geura teu percaya mah pugu. Sok geurang ge bubar we pengajian ya. Bubar we ti dieu ge ngingki ka imah ngomongkeun aing eta geura sok. Oh, beda we kabahas. Oh, Bo. Sok encan ke ceuk saurang cenah. Wah, kiru hayu mah ngaji mau organ alatul lahwi. Neraka moal aing bawa ka neraka. Moal buku Bu. Amin. Moal atuh musiknya ge ka neraka atuh moal aing si itu tuh. Aing nu main organ saha? Si itu. Nu macetana si itu. Leuheung si eta macetan barang paeh. Si eta macetan barang paeh. Beka bersin si itu. Si eta macetan barang paeh geus boga nyawaan. Palebah si itu tuh. Tah, tukang main hadroh. Lila eta mah hisabanana isukan. Boroger hirup sapi geus maot dicabokan keneh ku si itu. Bo. Bo. Kita tidak tahu salat yang mana yang akan diterima oleh Allah. Salat masing dawam kadelali jaga asam wal mahi keur ngahontal surga kan tenan munasabah sebab sir Kanjeng Nabi, hei Mu'ad, jaga solatmu dari perbuatan gibah. Andai kata solatmu terdapat gibah di dalamnya, maka amalmu dibawa ke langit. Beng amal urang dia dibawa ke mana? Ke langit. Begitu nepi ka pintu langit pertama, amal saha ieu? Ieu teh amalna buku. Kuwu mana? Sindang barang. Mana? Kuningan. Lihatlah kata malaikat Hafadoh. Begitu ruhai. Seperti bintang kejora. Amal buku, aya sodakoh, aya sholat, aya ngaji didinya, puasa. Barang cek malaikat penjaga langit pertama, jangan kau bawa amal seperti ini kepadaku. Kenapa? Karena aku diperintahkan oleh Allah untuk memfilter, menyaring setiap amal yang terdapat gibah di dalamnya. Untuk melewati langit pertama, pastikan sholat kita bersih dari gibah. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Saha di dieu letahna nu salamet tina gibah? Sok, cing, ingat-ingat ku teteh, sabaraha kali ngomongkeun RT. Sok, sabaraha kali ngomongkeun panitia masjid? Sabaraha kali ngomongkeun salaki? Teu nyaho ka kamanya. Sebenarnya mah eta awewe eta bigang eta lamun teu boga lamun keur boga kageul ka salaki, leungit kahadean salaki. Seolah lalaki teu pernah boga kahadean. Teu nyahonya. Ya dibejaan ku aing nya. Eta bikang mah kitu mun keur keheul, leungit kahadean salaki teh eueuh teu kadolo. Kitu. Awewe mah kitu. Mun keul ka salaki cenah nya. Di hareupeun mah heueuh, ngan ukur kitu we wungkul. Indit beng ke salakina ngacaprak sorangan. Oh,
Ye, bisi hayang nyaho mah ekspresi pamajikan keheul ka salaki kaos kieu ye. Ngomong ka salaki sieun dicabok. Nya, akhirna ngecebrek sorangan. Kaos kieu ye. Loba awewe salatna hancur gara-gara gibah. Matak lamun awewe keur ngarumpul ulah komo lobaan duaan saheng. Ulah komo lobaan awewe duaan ge saheng. Hi, matak bisa dipastikan nah keur gibah atau keur ngomongkeun kahadean keur ngomongkeun ilmu. Tingali ku bapak aya soraan eueuh. Kenapa? Karena wanita kalau sedang ngobrol semakin senyap suaranya dipastikan informasi yang sedang disampaikan 100% akurat. Beki laon ngomong apa kubu? Beki akurat itu informasi. 10 detik beungeut robah 10 kali. Bo, matak selamatkan sholat kita dari gib agar bisa tembus ke langit pertama. Hayang nepi ka langit kedua. Hayang. Hayang. Matak lamun hayang nepi ka langit kedua bersihkeun tina hubud dunia. Tina naon cenah? Tina naon? Hubud dunia teh lain berarti urang teu boga dunia, boga ngan eta dunia henteu macet nyangcet dina hate. Nepi ka ngahalangan salat, nepi ka ngahalangan ngaji, nepi ka ngahalangan silaturahmi. Baheula aya jalma Abu bin Hisam, saha Bu? Abu bin Hisam, eta Abu bin Hisam teh unggal peuting tara kaliwat naonana tahajudna. Bu, lain salat 5 waktu deui, tahajud ieu mah. Unggal peuting tara kaliwat siji waktu eta Abu bin Hisam terek naon? Arek wudu. Begitu datang ke sumur aya makhluk bercahaya, ditanya anjeun saha? Hei hamba Allah, kuring teh malaikat. Ek naon ka dieu? Ditugaskeun ku Allah tina neangan hamba Allah pecinta Allah. Ih, nyaan nya ta ieu bukuna. Coba tingali aya ngaran kula teh di dinya. Di teangan. Eueuh. Coba teangan deui. Eueuh, naha geuning. Bukan aku tidak mampu atau aku tidak mau mencatat namamu, tapi Allah melarangku. Nah, itu karena engkau sibuk ibadah sendiri sementara tetanggamu sakit engkau tidak tengok. Engkau sibuk ibadah sendiri, bapak indit ke masjid lempeng tara hayang nyampur tetangga. Hei. Hei. Teteh indit ke majlis taklim lempeng tara hayang ngabejaan tetangga. Tuh. Engkau sholat, engkau puasa, engkau baca Quran, itu manfaatnya untuk dirimu sendiri. Sedangkan untuk orang lainnya mana? Maka tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Da embung orang teka pake kubatur. Akhirnya dunia orang sempit. Akhirnya dunia orang sempit. Akhirnya cilaka amal orang di langit kedua. Na'udzu bila sieun teu kabagian dunia nepi ka urang embung amar ma'ruf nahi mungkar. Nu kasabaraha? Nu katilu amal urang dibawa deui. Beng ka langit kahiji. Mantep ieu mah jiga ponon poe amal teh. Amal saeu pakuwu. Kuwu mana? Sidang barang. Dibawa ka langit kahiji teh tembus alhamdulillah. Sebab paku mah tara ngomongkeun batur ai keur molor mah. Paku mah tara ngomongkeun batur. Biasana ge diomongkeun. Kudu menang BLT diomongkeun. Harianeun kudu teu meunang mah goblok dasarna ge. Tuh. Padahal kuwu teu nyaho-nyaho acan. Ya wayahna we pakuwu bongan hayang jadi pamimpin. Resikona gitu alus diomongkeun goreng diomongkeun mata ge aing mah cenah dititah jadi kubu teu hayang aing mah. Heeh.
atunya mawa awak di keluarga sorangan teuing salamet teuing henteu ieu mawa jelema sadesa asana aku isuk boboleh ieu asana apa ku isuk boboleh ieu geus ganti bae ku ieu ku cenah lanjut dibawa ke langit kedua salamat dan tidak hubud dunia ngan dibawa ke langit katilu tong dibawa ka dieu ih kunaon ieu amal kacampuran ku ujub naon cenah naon ujub merasa lebih baik dari orang lain merasa lebih mulia dari orang penyebab orang takabur adanya ujub jelema takabur gara-gara ujub ngarasa nu boga ilmu leuwih pinter nu boga jabatan ngarasa leuwih mulia nu boga titel ngarasa leuwih pantes tah ujub mentang-mentang kenapa orang bisa ujub 4 hal akibatnya gara-gara bertambahnya ilmu gara-gara bertambahnya harta gara-gara bertambahnya jabatan yang ketiga gara-gara turunan gitu. Boga ilmu ngan ukur jadi bahan perdebatan engkau sibuk berdebat sementara umat semakin tersesat betul engkau sibuk berdebat sementara umat tersesat anggar we subuh malimaan tuh sorry jelema nama adalah hei stop perdebatan mari kita ajak umat ini untuk saling mengingatkan betul Pak, kade hati-hati. Ujub gara-gara ilmu bisa. Nu kadua bertambahnya harta. Kita hidup lebih dihargai orang yang banyak harta daripada ilmu, Pak. Jelema boga ilmu tapi hidup di bawah garis kemiskinan, tepati dihargaan. Tapi jelema loba harta, nah sanajan teu gablek ilmu, woi boro-boro omonganana hitut lagi didenge. Betul. Komo keur kieu nu miskin hitut hayang dipolototan mata keur kieu mah wayahna nu miskin tahan hitut daripada teteh dipolototan beda jeung nu beunghar miskin keur kieu kadenge ku gigireun goblok nyingkah atuh rek modal coba ieu pahang-pahang ting isi yang dahar naon miskin coba nu beunghar weh bapak sehat luar biasa bapak sehat nu beunghar mah ulah komo omonganana hitutna ge di denge bermakna nasihat hitutna ge anjay kenapa karena ini sudah memasuki fase akhir zaman mereka yuhibbuna dunya wa yang saunal akhirata mereka mencintai dunia tapi lupa akan akhirat yuhibbuna duro wa yang saunal kuburo mereka cinta bangunan yang bermegah-megahan mereka lupa akan kuburan na'udzubillah nu katilu sibuk ujub karena jabatan mentang-mentang boga jabatan tulak cangkeng dina beuheung aya boga sabaraha boga 4 mentang-mentang turunan ningrat darah biru tekop salah saeutik hargaan atuh aing ieu aing kieu tokoh aing kieu masih keneh turunan ningrat darah biru aing teh mentang-mentang darah biru sombong tuh darah tinggi teu sombong ujub macet di langit katilu gara-gara ujub jadi takabur naon takabur teh urang kuningan mah gede hulu naon cenah gede hulu hei ulah sok gede hulu teu asup helm atuh ulah sok gede hulu bisi teu asup helm pan kamari ge aya polisi curhat ka kami gara-gara naon ibu-ibu teu de helm jabang markadawang menang hayang menang sorangan polisi curhat poe kamari aing liyo aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai ai hai eke ditilang duana ku sabab henteu marake helm ai hai
bari majarsen ka kiri tapi belok ke kanan, polisi curhat poe kamari dal jelema mah congar cengir beda. Aisen maka kiri belok ke kanan. Bermasalah marah di ke polisi. Bo, gara-gara takabur amalmu macet di langit. Opat. Di langit opat. Encan di langit kalima gara-gara hasud. Naon cenah? Naon hasud? Susah nempo batur senang, senang nempo batur susah. Tetangga susah keprok, eta mah tetangga senang nirisan si eta. Tetangga kabeli kulkas kunon si eta penting-penting nirisan. Tetangga kabeli dispenser kunon si eta huluna ngaguplak. Ih aneh. Tetangga kedatangan motor ti dealer, palih mana cenah bumi Pak Dedi? Oh palih ditu. Rek setoran gitunya, rek lunas gitunya. Lila diajaran ku anakna gerangseng ka hareup, dah hasud hatena ngagorowok hareupeun budak. Setoran setoran hasud. Matak jelema hasud macet amalna di langit kalima. Nu kagenep jalma ria. Aya jalma ria. Salat mah osok, barang bere osok, tapi hoyong kadel, hayang kadele. Nu kumaha nu ria teh? Ai kabatur bager, ai kadulur koret. Cai deui, anu ria mah nu ria, ai kabatur kadulur aya nu koret. Bedil. Pelit. Mun aya nu koret bedil. Sadenge-denge nah madan. Bo, jalma nu pamer man jalma nu riya mah butuh ku euleuh batur, butuh ku pamuji batur. Mana buktina? Kau baturana mah royal, ai kadulurna mah koret, kabalat nama royal, daik neraktir, ai kakolot hitung-hitungan. Aya nu kitu, bejakeun kanu koret. Bere supaya meh ke teu hese boga pangabutuh urang teu hese bere da moal rugi mereka bapa mereka emak mereka dulur mere baraya mereka bapa mereka emak mereka bapa mereka emak. Yo misalkan dibikun kabeh pantos eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya bantuan atuh arek moal mending bantuan mending setruk. Mending bantuan sok daripada teu bisa sareng ke. Ulah loba gaya. Ulah loba gaya. Ulah loba gaya. Si emak bari kieu. Gaya. Mak tong dirobah diukna entong. Cangkel asal tunduh sing sireman wah teu boga rasaan meureun aing ge cangkel ngomong pek erek pamer tong kagok pek ngan wayahna salat bapak salat ibu macet di langit kagen nu terakhir nu teu ikhlas maksudna nu teu ikhlas amalna salatna maka macet di langit katujuh. Allah tahu segala rahasia. Apa yang engkau sembunyikan Allah maha tahu. Maka purma urang teu bisa salat ngajaga salat teh
sakalina urang bisa salat ya nya ruksak salat urang ruksak ku gibah ku hubud dunia encan ku ujub encan ku takabur encan ku hasud encan ku pamer encan ku naon deui ku kuria encan urang teu bisa ngajaga keikhlasan jabibir urang mah garateul kana kahadean teh hayang buru-buru bebeja betul nya kahadean mah hayang buru-buru kanyahoan ku batur ai kagorengan mah kabeh ge bisa-bisa nyumputkeun betul anta kade ya urang sing bisa ngajaga tah ngeunahna salat berjamaah teh Pak ngeunahna urang salat berjamaah teh Masya Allah ternyata nu berjamaah teh mantak ngajaga keamanan lembur sakali deui nu berjamaah teh mantak ngajaga keamanan dawuh Allah dina hadis kursi inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban fa idza nazartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum demi kemuliaan dan keagunganku kata Allah sesungguhnya ketika aku akan menurunkan azab bencana kepada satu kampung kepada satu daerah kepada satu wilayah maka tatkala aku memandang sebelum aku menjatuhkan bencana kepada satu kaum azab kepada satu kampung maka sebelum aku menjatuhkan aku memandang terlebih dahulu apakah masih ada masjid yang dimakmurkan apakah masih ada ilal mutahabbina fiyya orang-orang yang saling menyayangi karena Allah mereka saling mengikuti dalam hal kebenaran dan kesabaran dan saling menasehati ketika mereka salah dan khilaf saling melindungi ketika mereka saling terancam bukan menjatuhkan yang lain justru membaguskan kelompoknya sendiri Pak lamun geus eueuh nu kitu berarti sarua jeung ngondang bencana nu katilu wa ilal mustaghfirina bil ashar lamun aya keneh jalma-jalma nu tobat dina waktu sahur istighfar dina waktu sahur maka Allah bakal mengkolkeun supaya bencana teu ragrag ka lembur abdi naros ka urang dieu urang sindang barang aman di dieu nyaman tentrem ya nu ngarongrong hari ini di Sudan di Palestina di belahan jazirah Arab mereka sedang terkoyak dan terongrong boro-boro kikieu anan hayang salat tumaninah ge hese batur urang di dieu rek saha nu heula eueuh berarti lembur urang aya nu ngajaga sakit deui naros aman di dieu pake rumah tangga nyaman ngagedekeun anak ngasuh anak nyaman usaha nyaman berarti lembur urang aya nu ngajaga tsunami aya ka dieu gempa bumi banjir bandang longsor hujan badai teu aya puting beliung berarti teu aya alhamdulillah tinggal tanya pribadi masing-masing hei urang sindang barang nu ngarasa betah cicing di dieu nu nyaman usaha di dieu ngagedekeun anak ngabangun rumah tangga di dieu nyaman tentrem tanya pribadi masing-masing lamun urang ngarasa nyaman jeung tentrem berarti lembur ieu teh aya nu ngajaga balikeun curug kana dada sorangan aing termasuk nu ngamakmurkeun masjid lain lamun lain berarti sia geus numpang hirup ka jalma nu geus ngamakmurkeun deui lamun urang lain bagian anu ngamakmurkeun masjid berarti geus numpang hirup urang teh geus numpang hirup Pak ka jalma-jalma nu geus ngamakmurkeun da lembur ieu moal diragrageun bencana ku Allah selagi masjid dimakmurkeun antak di Tasik kapungkur ketika galunggung terjadi tahun 1982 hanya masjid itulah yang selamat seolah-olah lahar larva salah satu hampura lapak panas itu seperti tirai yang menghindari masjid sehingga masjid itu berada di bawah lapak tumpukan lapak jika sumur
jika sumur masjidnya jika di jero sumur. Kenapa? Karena terbentengi dikelilingi oleh lapa. Kenapa seperti itu? Bukan kesaktian ustadz atau kiainya, itu karena Allah mencintai orang-orang yang memakmurkan masjid. Pak nyaah ka incu, nyaah ka anak makmurkan masjid. Sebab lamun urang dia geus teu daek ngamakmurkeun masjid sarua jeung ngondang bencana. Baheula mah urang ningali berita teh banjir di kota-kota besar, Pak. Baheula mah urang ningali bencana teh di kota-kota besar, ayeuna mah rarasaan beuki darareukeut. Terus teu? Ini bukan sekedar bencana alam, bukan, Pak, tapi ini adalah teguran dari Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Tubu ilallah. Nu kadua, wa ilal mutahabbina fiyya. Allah tidak akan menurunkan bencana kalau di kampung kita ini, di daerah kita ini, kita masih saling menyayangi karena Allah. Pak, ikatan ini diperjuangkan 14 abad yang lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi 14 abad yang lalu beliau berjuang untuk menyatukan hati kita. 14 abad yang lalu beliau bertaruh nyawa hingga pecah pelipisnya, hingga pecah giginya. Bahkan di antara para sahabat mereka mati syahid, mengorbankan nyawa, harta, keluarga mereka hanya untuk menyatukan hati yang terserak dan orang-orang yang dianggap asing. Rasul berkorban untuk menyatukan hati manusia agar saling menyayangi karena Allah. Lalu tiba-tiba hari ini ada sekelompok orang yang memecah belah antar umat. Mereka mengaku yang paling mulia, mereka mengaku paling pantas dan paling ideal. Maka kalau ada seseorang atau kelompok yang merusak ikatan yang telah Rasul bangun 14 abad yang lalu, bagaimana tanggung jawabmu nanti di hadapan Rasulullah? Rek make beungeut nu mana akang? Lamun akang jadi salah satu orang yang memecah belah umat, orang yang mengasingkan umat, orang yang menggelapkan hati umat. Rasul telah menerangi hati umat 14 abad yang lalu. Lalu engkau berani membuat gelap hati orang lain? Pak, satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau berkata, wahai sahabatku, sesungguhnya aku merindukan saudara-saudara. Para sahabat terdiam karena melihat Rasul mengatakan merindukan keluarganya, merindukan saudaranya, seolah beliau terpendam oleh rasa rindu yang dalam. Bagaimana tidak? Karena beliau mengatakan itu sambil berlinang air mata. Ada seorang sahabat yang berani menimpali, yaitu sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Rasulullah, ya Habibana, bukankah kami ini adalah keluargamu? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? La, bal antum ashabi. Tidak ya Abu Bakar, kalian adalah sahabatku. Kalian bukan keluargaku, kalian bukan saudaraku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabat. Kalian yang menyertai perjuanganku, menyaksikan perjuanganku dan bahkan mengorbankan harta benda kalian. Kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, bahkan mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka yang berani mengorbankan segalanya untuk kemuliaan agama yang dibawa olehku, walaupun mereka tidak pernah mendengar suaraku. Jangankan di alam nyata, di alam mimpi pun mereka belum pernah. Tapi cinta mereka kepadaku mengalahkan cinta mereka kepada anak dan keluarga mereka. Maka saksikanlah wahai sahabatku, hari ini aku pun merindukan mereka. Hari ini betapa aku merindukan saudara-saudaraku. Maka pertanyaannya adalah, hadirin rahimakumullah,
Apakah diri kita ini pantas dirindukan oleh Rasulullah? Apakah akhlak kita hari ini pantas dikategorikan sebagai saudara Rasulullah? Ataukah kita yang selama ini bahkan tidak peduli terhadap anak kita pantas dirindukan oleh Rasulullah? Jangankan kita menjaga hati umat Rasul, menjaga hati tetangga kita pun kita tidak mampu. Gara-gara ucapanmu, tetanggamu sampai tidak betah tinggal di kampung. Gara-gara ucapanmu, saudaramu lebih memilih jauh hidup denganmu dan menjaga jarak denganmu. Itu karena ucapanmu yang tajam, sehingga saudaramu lebih memilih jauh denganmu. Lalu apakah masih pantas kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasul? Rasul telah membangun ikatan ini 14 abad yang lalu. Dan perjuangan Rasul bukan hanya sekedar harta benda, nyawa, bahkan pamannya sampai binasa, tewas di medan laga. Engkau berani hanya karena ego dan kepentinganmu mengatakan, dan sehingga umat semakin terpecah dan semakin tersesat. Mari kita sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga kasih sayang antar umat ini terjaga. Yang lebih mulia di antara kita adalah yang paling takwa, yang paling mampu mengikuti akhlak dan sunnah Rasulullah. Bukan yang paling fasih dalilnya, bukan yang paling baik bicaranya saat di panggung, bukan yang paling besar pondoknya, tapi yang paling manfaat untuk umat, untuk sesama. Yang paling dermawan bukan siapa yang paling banyak sedekah. Yang paling dermawan adalah seberapa banyak dia mampu mengajak tetangganya sholat berjamaah. Ya Nabi salam, salamun alaih. Ya Rasul salam alaih. Ya Habib salam, salamun alaih. Sholawatullahi alaih. Inilah kami, wahai baginda, kami rindu kepadamu. Walaupun kami tak pernah jumpa dengan wajah muliamu. Ya Rasulullah, ini umatmu jadi korban adu domba, mencaci sesama padahal saudara, mudah marah dan amarah. Sadarlah hai kawan, fitnah akhir zaman. Jangan sampai kawan berubah jadi lawan. Sadarlah hai kawan, fitnah akhir zaman. Jangan sampai ikhwan berubah jadi lawan. Setidaknya jika ucapanmu tidak mampu menerangi hati umat, jangan membuat gelap hati umat. Setidaknya jika ucapanmu tidak mampu menyatukan hati umat, jangan membuat umat tercerai-berai. Setidaknya jika engkau tidak mampu melanjutkan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah ulama, guru-guru kita yang berjuang untuk melanjutkan dakwah Rasul. Walaupun hanya sekedar mengajarkan Al-Quran di kampung kita, walaupun ustadz hanya mengajarkan Iqra di kampung kita, ikutilah, bantulah mereka. Setidaknya tidak dengan hartamu, dengan doamu. Kelak ketika Rasul bertanya, sebatas mana engkau menjaga umatmu, engkau akan mampu menjawab pertanyaan Rasul. Wahai umat Rasul, sadarlah fitnah akhir zaman. Jangan mudah diintervensi, jangan mudah dikelompok-kelompokkan. Ikutilah guru-guru kita,
mereka yang memakmurkan masjid, menghidupkan majlis, nengok tetangga yang sakit, saling bahu-membahu dengan saudara, saling membesarkan dengan sahabat. Kalau engkau melihat dengan telingamu, apa gunanya engkau punya mata? Sekedar engkau mendengar informasi dari media sosial, lalu engkau berani mencaci maki sesama umat. Bagaimana tanggung jawabmu nanti di hadapan Allah? Mungkin hanya tanganmu yang bekerja, tapi ingat, gara-gara ketikan tanganmu, itulah yang akan memberatkan hisaban kita di hadapan Allah. Sadarlah wahai sahabat, sadarlah wahai sahabat, jangan mudah terprovokasi. Ingatlah perjuangan Rasul. Kita punya tanggung jawab yang sama. Mulailah dari diri kita, mulailah dari rumah tangga kita, dan ajak mereka untuk menghidupkan, memakmurkan masjid. Insya Allah hati kita tidak akan mudah tercerai berai. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad.